Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jambu kalutuk buah melon. Sudah ngantuk belum? Alhamdulillahilladzi ja'alan nikaha min ahadi sunanil mu'akadat li'anna fihi sababan liwujudi zuriyat. Wassalatu wassalamu ala afdolil makhlukati wa afdolil mawjudat Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sahibil ayati wal mu'jizat wa ala alihi wa ashabihi alladzina fa'alul khairati wal hasanat. Amma ba'du. Anu kusim kuring dipihormat para alimil ulama, para kiai, para asatid, hapunten tetiasa disebat nami satu persatuna. Insyaallah tengurangan kana rasa hormat sareng takdim abdi kasadayana. Pamudah-mudahan sing diparanjangkeun umur anu barokah, sing ditambih-tambih darajat, amin ya Allah ya Rabbal. Teristimewa ka sahibil hajat kersana Bapak Anwar beserta istri sahibil walimah. Mudah-mudahan ieu walimah ngajadikeun walimah anu manfaat, anu maslahat, kenging cucuran barokat, amin. Aparat pejabat pemerintah setempat anu sami ku abdi dipihormat, hadirin hadirat, ibu bapak, pamuda pamudi, santriyin santriyat sadayana masyarakat. Mudah-mudahan kumpul urang ayeuna sing dikocoran rahmat, urang kabehan dipasihan ilmu anu manfaat, di akhirat menang syafaat, salamet dunia akhirat, amin ya Allah ya Rabbal. Ieu hajatna walimatul khitan, walimatul arus, walimah cepitan jeung walimah cepetan. Mun walimatun nikah ucapanana selamat menempuh hidup baru. Lamun sundatan ucapanana selamat menempuh bentuk baru. Bener tebak. Doakeun mudah-mudahan ieu panganten sunat putrana Bapak Anwar sing dijadikeun putra anu soleh. Di antara upaya orang tua hayang boga anak soleh, lobakeun ngadoakeun anak supaya jadi anak anu soleh. Aya doa anu dibacakeun ku Kanjeng Rasul ka salah satu sahabatna anu ngaran Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas eta keponakan Kanjeng Nabi, karena Abbas eta sadulurna jeung Sayyid Abdullah, ramakna Kanjeng Nabi. Dimakomkeunana, dikuburkeunana di Taif. Terang ka Taif ibu.
anu pernah ka Mekah lamun tas balik di Thaif jarah tah ka Abdullah bin Abbas. Alhamdulillah abdi ge kantos jarah ka kuburan Abdullah bin Abbas. Mudah-mudahan urang dieu anu can aya nasib ka Mekah sing aya nasib ka Mekah. Kencang amat amina. Laju geus daraftar. Ih rek saha nu mawa. Rek nungguan angin puyuh baik itunya. Ari haji umroh eta nasib anu patula patalina jeung panggilan Allah. Sanajan duit teu boga ari geus dipanggil mah aya nasib mah insyaallah berangkat. Amin. Pan aya cerita ka nini-nini nyabrang jalan kaserempet mobil ngaguling pinsan. Alhamdulillah nu boga mobilna tanggung jawab dibawa ke rumah sakit. Begitu nini-nini sadar nu boga mobil minta hampura, hampura Bu Haji, hampura. Ulah dilaporkeun ka polisi Bu Haji, cek eta nini-nini, hampura Pak abdi mata can haji. Eta nu nabrakna teh terketuk hatena digerakkeun ku Gusti Allah. Nya ge Bu tahun ieu ku abdi ibu diberangkatkeun haji. Alhamdulillah. Ibu hayang doang kitu Bu. Nyabrang jalan. Kayak haji henteu paeh ongkoh lah. Eta sahabat Abdullah bin Abbas pernah dijampean ku Kanjeng Rasul. Geus lah jampe bae nya. Ya cidadap ge sarua jeung pamarayan jampe. Doana Kanjeng Rasul ka Abdullah bin Abbas leungeun Kanjeng Rasul ditempelkeun kana embun-embunan. Di dieuna embun-embunan. Anu keur waktu orok ampul-ampulan teh ka. Ditempelkeun tatidinya kana embun-embunan sahabat Abdullah bin Abbas bari maca doa turutan ku kabehan. Bismillahirrahmanirrahim. Woi turutan. Bismillahirrahmanirrahim. Ulah marah biasa bae. Allahumma faqihu fiddin wa allimhu ta'wil. Allahumma faqihu fiddin wa allimhu ta'wil. Allahumma faqihu fiddin wa allimhu ta'wil. Piraku geus 3 kali tak apal bae. Ta urang tapaulan nyontok ka Kanjeng Rasul, tempelkeun leungeun urang kana embun-embunan anak bari baca doa nu eta. Ulangi coba. Hesenya. Dasar kuari mah ngajina barhobeh asal bubar poho kabeh. Mohon maaf Kak, ari ngaji model kieu mah doang ngalalauk digogo. Di kulama digogo ngaranna. Caina banjir digogo, nu meunang nu cangker doang. Nu cabol mah teu meunang. Ngaji model kieu. Ari eta mah ngaji mingguan bulanan padu hareupan jeung kiai, tetek ngadengekeun kiai, nempokeun wajah kiai, eta mah siga ngalalauk ditawu sampai ngoletrak caina benteur benang keong benang tutut benang. Paham teu ye? Oke, lalaunan beh heula nya bari ngobrol. Ngaji doang kieu mah ngaji ngalalauk digogo. Makana urang kudu sering ngaji mingguan insya balik deui kana doa Kanjeng Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihu fiddin wa allimhu ta'wil.
tak supaya bebenangan hampura kulama ceramahna terame henteu doang batur bisi hayang balik mahop balik bae sabodo lah nu penting mah nu hajat diulah hees lah terus ya terus beres ngadoakeun panganten sunat ayeuna doakeun panganten baru pan nu hadir di dieu aya panganten baru aya panganten bari ari panganten baru mah bararungah ari panganten bari mah bararingung panganten baru mah serba baru ranjangna baru mun dibawakeun tuh kasurna baru kamarna di background lampuna caang dihandapun ranjang ngalamak kembang mayang di luhureun ranjang aya bikang ngabegag pipina medok bibirna beureum percis doang tas ngadahar kotok atah diambean kelekna seungit reksona eta mah panganten baru ari panganten bari mah lah ranjangna reod lampuna nyenen 5 watt dihandapun ranjang ngalamak ompol budak di luhureun ranjang aya bikang ngabegag bebuk acak-acakan make daster bolong make kutang ge talina pegat sabelah disambung ku panitih opat begitu ditangkep ku salakina nyocog wadaw ieulah nasib panganten bari ulangi panganten baru mah bararungah ari panganten bari mah bararingung teu bingung kumaha imah bocor duit teu neuleuh sapotong-potong acan 3 poe setoran motor nyamana mitoha 2 tahun geus teu ngajak ngomong anak genep gering kabeh pamajikan keur gede butung pan senep beta kana aja jantungnya lamun jalema kurang iman masuk ngomong kieu teh aya Gusti pangrasa abdi jang ngaji bae salat ja tahajud duha ja duha kunaon hirup balangsak bae Gusti geus lah Gusti lah daripada hirup balangsak bae mah Gusti mending keneh cabut Gusti tiang listrik Gusti ta ja paeh mambung eta doakeun ieu panganten mudah-mudahan jadi rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah dikaruniai katurunan soleh solehah dijembarkeun rizki pikeun bekal ibadah amin ya Allah ya Rabbal geus ieu cacahan abdi mudah-mudahan manfaat bagi panganten baru manfaat bagi panganten bari ari panganten baru mah atuh masih romantis bah nu dipikiran ge ieu yo panganten bari bener tuh aya mobilnya lewat ari panganten baru mah ya Allah dahar ge pandahar panganten baru mah dahar ge pan dirawatkeun doang raja bener teh bah doang raja bedahar ge di kamar boboko jeung centong-centongna serbet aya kobokan aya belum puteuy aya belum japu aya naon aya salakina hudang ge ditanya reka mana kakak reka dapur ulah kakak di dapur mah loba aceup lebay pan panganten anyar makana hasup ge aceup eta bae ge kana kancing salakina bajuna lesot aa encing encot panganten baru ieu mah panganten baru mah hayang hitut ge dihareupeun salaki ditahan-tahan bener teu eta urat beheung sampai hejo beungeut bareureum geuneuk nahan hitut akhirna kan bijil kacepet leutik nit apakah salakina marah henteu anyar keneh nikah makalah cacadelan deui bae neng entut itu cek pamajikanana eutik maa panganten baru
tapi jajal panganten bari anak geus genep eta hitut hareupeun salaki geleger bae urusan lin. Tuh wajah-wajah korban ngahenen be. Itu wajah-wajah pelaku lah. Salaki keur ngeunah-ngeunah ngopi tanang lewat ka hareupeun salaki jedut hitut eta kopi mali keplok 7,3 skala Richter. Awas berdampak tsunami ke. Cek salakina rum sanah dia hitut sangeunahna bae boloon. Eta pamajikan tanpa beban ngajawab kieu, lah kakak kami ge lain nu edan. Kami ge moal wani hitut ari aya jelema mah astagfirullahaladzim. Secara teu sadar ieu kakak geus teu dianggap jelema ku pamajikan. Orek kadut meureun. Euy. Bo. Bo. Woi jauh amat ieu. Faktana realitana ayeuna mah mulu dan rame rajaban rame ngaji rajin tapi kasalaki lobang geus teu nganggap jalema bener teu Pak? Ulah sin dibelak koeng ngaji mara rajin tapi kasalaki lobang geus teu nganggap jalema buktina eta hitut hareupeun salaki ngomongna eueuh jelema cenah. Fakta nu kadua bukti nu kadua salaki teu dianggap jelema lamun rek hees eta kan ibu sok make autan lin leungeun make autan suku make autan kana beheung-beheung make autan begitu salakina hayangeun ngurandang ngegel beheung ngelel salakina cek salakina ieu dia make wedak naon seungit mah seungit tapi pahit amat eta tanpa beban ngajawab ka ieu mah lain wedak ka ieu mah autan cek pasalakina hooh aing mah reungit malaria ieu dua teu dianggap jelema terus ya terus ayeuna urang mulai ngaji siap ieu nikah ibadah anak disunatan ge titah ibadah maksudna mah tingali makalah Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani dina kitab Nihayatu Zen pinggirna bah bisa ibu muka kitab bu oh bisanya bisa cerdas jawabanana ieu cek Syekh Nawawi Tanara mal paridoh qoblal paridoh ieu ngaji wa mal paridoh fil faridoh wa mal faridoh ba'dal faridoh pasti can ngarti baenya launan bae mal faridoh qoblal faridoh apa yang fardu sebelum fardu wa mal faridoh fil faridoh apa yang fardu di dalam fardu mal faridoh ba'dal faridoh apa yang fardu setelah fardu pasti dikitukeun ge can ngarti bae eta oh, belet jasa yang pertama mal faridoh qoblal faridoh apa yang wajib sebelum wajib apa yang fardu sebelum fardu jawabanana al ilmu qoblal amal ilmu samemeh amal siapkeun ilmu samemeh amal ulangi siapkeun ilmu samemeh amal ieu pamuda kupingkeun ieu nikah ibadah makana pamuda rek nikah teh kudu boga 3 syarat sirit sorot naon cenah woi syarat sirit sorot ulangi syarat sirit sorot syarat sirit sorot syarat nu kahiji ieu kan tenda ge make syarat mas kawin napakah eta kan syarat kudu boga duit bener teu anu kadua sirit ning serang mas sirit iku ya sirit lah sirit sanajan pakaya loba duit loba jabatan boga tapi sirit eueuh
di paraban ku duit bener teu bo bahkan aya carita ieu malah asal datang bae cacahan lah nu penting mah cair bela jelema sugih barang naleutik sagede cingir daekeun beulanan kulantaran loba duit berobat ka Sukabumi supaya gede hayang sagede kumaha hayang sagede botol aqua contona engke daekeun beulanan geus protes alhamdulillah tah hasil ngancek tukang ubaran ieu pantanganana naon aya pantanganana ulah ngadenge suara cak-cak cek nu sugih gampang imah kula mau bagus cak-cak diracun di paehan barang dibuka ku pamajikan kaget ngomong kieu pewot dileutik deui pan suara cak-cak eta sirit anu katilu sorot ya ieu sorot ya teu saeutik salaki nu dituding-tuding ku pamajikan gara-gara salakina teu boga sorot bener teu naon sorot eta ilmu pengetahuan makana ceng pamuda ceng heuy pamuda heuy woi pamuda jubur hauk heuy woi lalaki malengkahna panjang hartina lengkahna panjang eta urang teu nyaho rek boga jodoh di mana mun urang baheula pernah ngaji pernah masantren sanajan teu tampe lulus ge teh masantren minimal urang bisa baca Quran bisa salat bisa ngadoa rek boga pamajikan di mana bae ge urang moal minder bener tapi nyacakan di lemburna baheula teu daek ngaji batur masantrennya nama henteu batur ngaji teu ngaji begitu boga pamajikan di lembur kiai minder nu aya ngariung batur mah di jararo nya nama di luar di juru laju nama berkat teka bagian sendal leungit makana ceng pamuda siapkeun sorot siapkeun ilmu samemeh beramal ieu lain ngan saukur dina nikah doang apapun kalau mau beramal kudu disiapkeun ilmuna insya irek ngobrol ka ibu-ibu bu euy lepet amatnya lamun ibu rek nyieun kue bolu bahan geus aya cetakan geus aya open geus aya pan kudu nyaho elmuna mun baheula mah tatanya kanu tukang nyieun kue bolu ayeuna mah gampang bah tinggal ketik bae di Google cara membuat bolu berebet pan keluarnya bener tuh ayeuna mah canggih tinggal ketik doang ngan mohon maaf rukun salat rukun wudu mah ulah sok diketik kadenge teh ya oi rukun wudu mah rukun salat mah teu cukup ngetik dina Google kudu padu hareupan tatanya ka kiai aya nu nanya ka kula kiai eta lamun ngadengekeun ceramah di TV ngadengekeun ceramah di YouTube menang ganjaran tah henteu menang jawabanna menang tapi dibandingkeun ganjaran jeung ngaji langsung ka kiai jauh gede keneh ganjaran ngaji langsung jeung kiai supaya geura paham ibu boga HP teu bu oi boga HP teu boga HP ngan paket internet teu boga berarti solusina kudu ngawifi kudu ngahotspot abah terang kana hotspot hot eta panas pot eta empot-empotan lah eta ngahotspot kan syaratna hiji kudu nyaho kana kodena anu kadua kudu deket jeung nu di hotspotna jauh mah moal nyambung
hartina rumah saurang majalama bodoh ngahotspot ka kiai deket jeung kiai padu hareupan jeung kiai eta ngaranna deket jeung kiai ngahots terus ya terus uy siapkeun ilmu sebelum beberbetan bae siapkeun ilmu sebelum beramal makana kudu daek ngan kula amanat ieu ka urang Cidadap ieu hampura ngaji rada serius lah mun rek ngaji eta hilangkeun sifat sombong dina hate beneran. Karena apa? Sulit menerima nasihat dari orang lain gara-gara sifat sombong nu aya dina hate. Cek Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jilani dina kitab Nasoihul Ibad pami teu salah. Cek Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani mun anjeun panggih jeung jelema kolot kumaha ngomongna kakak mah umurna geus kolot pangalamanna loba ilmuna loba pait peuheur hirup geus ngarasaan lah kula mah budak kamari keneh pangalaman can loba ilmu can loba selalu nyalahkeun awak sorangan teu sombong mun panggih jeung jalema bodoh wajar kakak mah bodoh ieu najan migawe dosa ge wajar bodoh ieu daripada kula ngarti ongkoh dosa be ongkoh nyalahkeun awak sorangan bae mun panggih jeung jalema anu umurna nu sahandapeun kumaha ngomongna kakak mah umurna leutik keneh ngorak keneh dosana can pati loba kula manggeus kolot dosana loba tuh keren eta keren tante sayangna urangan bisa ngomongna doang bener apa bener urang mah panggih jeung jelema kolot kumaha ngomongna lah kolot kapoe panggih jeung nu pinter lah nyaho leutik na aing ge panggih jeung nu bodoh dia mah hirup eueuh araheun tah eta sombong naudzubillahi min tah engkena bakal teuas hate man mado alaihi arbauna yauman walam yujalisil ulama qasa qalbuhu wa jasaro alal kabair mun jalema teu ngasaan ngaji 40 poe 40 peuting jauh jeung kiai diajakan ngaji ge wah hayu ngaji hulu berat japacul mah kabawa ka sawah eta ka hayu ngaji jojong bae ustad neraka jeung aing surga jeung dia bo di dunia keneh geus babagi si eta mah wah kudu ibadah hirup mah kudu salat kudu ngaji lah dia budak leutik kamari sore magahan aing dia ge keur waktu disunatanana aing nu mangkuna naon urusanana eta kosa qalbuhu teuas hatena kadituna wajasaro alal kabair ketika geus hate geus teuas bakal berani ngalakonan dosa gede naudzubillahi min lanjut yuk siapkeun ilmu samemeh beramal Kang Son requestnya abdi mah senengna tanpa efek efekna buang aja mang efek buang tukang Son efek buang habiskeun bae mang tos terus eta bas turunkeun saeutik tos bas turunkeun saeutik nah tukang Son geus aya rokona mang rokona naon mang tukang Son coba ke Anwar bere rokok bere rokok urusanana lamun pundung tukang Son aing kawalahan ya karena tukang Son jeung Kori eta atuh sadulur kerja sama lamun eueuh manehna atuh kula ngomong pegati koro ieu ngan hampura tukang Son bayaran mah ulah yang sarua jeung aing dia tah abdi mah resep kieu tanpa eho tanpa efek lamun make eho mah bahaya sok goreng ujungna hanya kamu yang aku cintai tai ngalut eta tainya lanjut ya geus lah asal datang be cacahan ieu anu kadua mal paridoh pil paridoh
Apa yang fardu di dalam fardu, naon anu wajib dina jero wajib? Jawabanana al ikhlasu fil amal, tanamkan keikhlasan di dalam beramal. Hubunganana jeung rumah tangga, Bu, lamun teu ikhlas mah di rumah tangga mah capek, bener teu Bu? Bu, Bu, kudu ikhlas di rumah tangga, kudu lamun teu ikhlas mah capek ongkoh di paidoba, salakina sok maido Bu. Ulah sok maidoan bae, urusan pagawean mah eleh ku ieu mah. Beneran, ibu-ibu mah ngleungeun kenca ngelek anak, leungeun katuhu ngagoreng tempe, suku katuhu bari ngepel, bisaeun nya bunya, nya bunya. Daripada ieu nu make peci lamun geus ngagoler be dong ore tanu maidoan bae. Pamajikan beak digentakan bae sampai paru-paru pamajikan, barang dironsen ka rumah sakit aya gambar salaki keur malotot Pak. Dulu korban sing kekek susurian. Lanjut, mun teu ikhlas mana naon ge masyaallah kudu ikhlas supaya bernilai ibad. Ya mirip-mirip kana ikhlas tak kieu bah. Eta didinya umpama keur kumpul lah ngadadak salengsang be bau hitut. Ya bau keong buruk pan hitutna nya. Atuh jelema ribut kabeh siling tuduh dia hitutnya. Into, dia meureun into. Eta nu hitut mah cicing. Teu loba omong. Berarti saking ikhlasna eta. Tanamkan keikhlasan. Apapun yang tidak didasari dengan keikhlasan, khawatir tidak akan bernilai ibadah. Seorang suami kudu ikhlas, pamajikan ge kudu ikhlas, insya. Ya, contoh leutik ting bosan los sabodo amat. Lanjut Ibu. Masak nak kudu ikhlas. Ibu osok masak Bu? Osok, alhamdulillah. Eta di mana Ibu masak sampai kesangan dohiriah nama kesang, iya pan ngaji panganten bah lalaunan be. Dohiriah nama kesang tapi hakikatna dosa-dosa pamajikan rarontogan gara-gara masak pikeun salaki. Alhamdulillah geus kitu asak sangu jeung laukna dirawatkeun dahar salaki. Rek nanya ka Abah, osok ayeuna dahar dirawatkeun ku pamajikan Bah? Tilok cenah ge. Salaki saha eta? Ari ka tukang bas mah boy. Ka tukang bas teh ya. Ka geura dahar yeuh. Ari ka salaki mah salaki ngomong ge, Madia sangu geus asak ngan 5 doang kuat nembal naik. Atuh kira-kira kakak payah kieu nyakeun sangupan kami ge cara apa anak cirik bae sulubeak ngacaprak ka mamana. Engke ge lamun geus asak mah ku kami digerokkeun. Ngokolotan boloonan be. Eta salaki beak digentakan be lapar malapar be meureun nya. Laju nama kapipir imah dibela nyekel gagang pacul ngorehan tanuh jam 10 asak sangu digerokkeun ku pamajikan eta ngagerokkeun salaki doang ka saha bae. Oi. Pancen aku maneh hayang dahar geus asak yo. Salaki teu loba omong asup ka dapur nyekel sangu nyiuk sangu karak ge nyekel lauk geus digentak di bae. Ulah loba-loba nyekel laukna, nyokot laukna agehan anak saeutik setengah kilo gorengna ge. Beak salaki digentakan bae. Paingan di Cidadap di Pamarayan lolobana rangda. Berarti surpai membuktikan lolobana numpang heulaan paeh talalaki ka. Ari beak pan batu digentakan bae. Teh heuy salaki mau losok digentakan bae. Lamun salaki digentakan bae lain tambah bener tambah boloon. Lanjut. Ikhlas. Ganjaran nyarahanan ngarawatkeun dar salaki luar biasa. Konsepna kudu rujen bah. Pamajikan anu ngarawatkeun dahar salaki saremeh sangu nu dipake ngarawatkeun dahar salaki bakal jadi kiparat 10 dosa.
eta saremeh Bu Mangkaning, Bu Mangkaning keluar yo. Di dia Mangkaning aya Pak. Mangkaning eta dulur mangkana. Mangkaning lain saremeh, sapiring, saboboko, bayangkeun ku ibu. Lamun saremeh iparatan dosa 10 dosa, lamun sapiring dosa-dosa urang rarontogan. Alhamdulillah. Tenang Pak, kayak sukma rame asan dirawatkeun dahar yo. Cocok henteu yo. Ampura kula mah tilok luluhuran ngomongna. Asal kaharti belah. Lanjut ya lanjut. Ieu mah keur panganten anyar mah dahar dirawatkeun. Menang be 5 bulan kobokan leungit. Ka mana ya kobokan? Geus eta be kusutkeun kana bitis tah. Supaya loba buluan. Nu paling parah mah anak geus genep dahar masing-masing. Salaki lawang nu ieu, pamajikan lawang nu ieu, tapi tetep bae ngobrol komunikasi. Cek salakina ieu mana ieu dahar lalab tah rehe amat. Aya cenah kakak terong leutik, hayang coba balangkeun tah kot dibalangkeun be. Disanggap ku salaki, aya kene tahu tah atuh salaki teu kaburu nyatu lah. Katungkul newakan jengkol bae. Ih teh eta ngarawatkeun dahar salaki horeng mah bakal jadi kiparat 10 dosa. Alhamdulillah. Tuh harinya ilmu nama ganjaran bae. Nu penting mah ikhlas. Insya lamun teu ikhlas mah nyeri hate nyabunya nyayur asin di care kanan langsung pan bikang mati lok ngalawan paling geceurik beneran tuh euy tilok ngalawan meh nama ieu mah kan ahli sejarah ya bikang mah ahli sejarah Pak. Kejadian 5 tahun yang lalu dia masih ingat Bu. Komo kagorengan mah jeung insting neangan duitna bikang mah panggihan bae. Ku lagi pernah nyelapkeun duit 50.000 menang nyalatkeun na peci kapanggih polongo. Cek pamajikan ieu duit naon ieu Kak? Waduh cing duit sial tah mah. Pan duit sial kapanggih ku dia cek. Paneta malamun kecewa tilok ngomong kalah nyanyi bari masak teh perasaan ku berbakti lah sakapi-apian lah makan pagi lah sakapi-apian terus masak nu ikhlas insya Allah. Panganten mah masih romantis pegangan tangan. Abdi ge alhamdulillah sampai ayeuna sok pegangan tangan bae Pak. Komo lamun ka Serang ka mall, pamajikan sok diajakan ka mall yeuh. Bu, Bu. Nyaho ka mall, Bu. Kasihan deh lo. Lamun hayang nyaho ka mall, tewak bae jubur kotoknya. Tiupan ku ibu mall kena. Abdi ge sampai ayeuna anak tilu eta lamun ka mall atuh romantis pamajikan dicekalan belenguna karena lamun diuculkeun beak duit belanja bae. Ari keur panganten anyar mah pacakal-cakal leungeun leumpang ge duaan status nage keren selfie dina motor cekrek diupload karena status aya tulisan di handapna terima kasih sudah memilihku pret. Can nyaho kana gas beak eta mah. Anak opat be statusna beda. Salaki ngaringkuk bae paling gitu. Salaki gering lain dikerok, lain dibawa ka bidan kala diajak selfie cekrek diizin status aya tulisan di handapna cakit lagi. Aya dieu ge. Oh loba. Oke, ieu ngaji asal benang be yeuh. Apalagi kejelekan rumah tangga, mohon maaf jangan dipublikasikan di dunia maya. Bener gak?
pasea mah pasea bae Pak. Tidak ada rumah tangga nu teu pasea. KBG rumah tangga mah pasea, lurah ge sok pasea, tukang kamera ge sok pasea, tukang sound ge sok pasea. Komo lamun balik puting teu mau berkat pasea. Hopan di sakatas nganjang ka Anwar. Atuh daripada aing pasea jeung pamajikan mending ka Anwar kula pasea. Mohon maaf lamun keur pasea ulah sok di-upload, ulah sok dijin status mata kanyahoan ku batur. Terus anu macana mahabah maka urang pasti komen yang sabar ya besti gitu. Tapi nyacakan dibaca ku jalan menu hewa ka urang najan teu komen ge ngomong dina hatena lebok taku dia. Paham teu ieu? Kejelekan rumah tangga ulah sok dipublikasikeun di dunia maya. Kembali kepada konsep Al-Quran, hunna libasulakum wa antum libasulahun. Istri baju suami, suami baju istri. Sifatnya baju harus saling menutupi. Artinya apa? Kejelekan suami jangan dibukakan oleh istri. Siap Bu? Uy, siap lah, siapna doang. Bah, euy aya pamajikan nu sok ngagoreng-gorengkeun salaki bah. Uy loba cenah ge. Korban di burita. Eta sok ngagoreng-gorengkeun salaki teh ya, di pos ronda ngobrol. Salaki dia geus balik di Jakarta. Lah, balik di Jakarta ge leumpang jelema balik jelema. Atuh deureuh cek ulang eta. Cek hijina teh ari salaki dia ka mana aing tilok nempo. Lah, aing mah salakina teu jelas cenah. Padahal salakina jangkung gede eta. Iyalah ngagoreng-gorengkeun pasangan hidup. Tanya ka ustad, tanya ka kiai yang menyebabkan seretnya rejeki di rumah tangga. Sok ngagoreng-gorengkeun pasangan hidup. Naudzubillahi min. Lanjut terus sampai jam berapa siapna ya? Iya jam 5 ya, jam 10 ya, jam 11. Sampai jam berapa musyawarah baheula? Oh di dieu mah kitu sok sampai jam 2 ceramah teh ya. Geus sabaraha kiai nu geus pinsan di dieu cenah. Tanamkan keikhlasannya bunya. Kejelekan rumah tangga jangan dipublikasikan di dunia maya. Insya sarua ka salaki ge ulah sok ngagoreng-gorengkeun pamajikan. Padahal mah pan lalaki mah urang mah ya, heuy urang mah kaum Adam, itu mah kaum Hawa. Ari kaum Adam mah Adam mingkem kudu nama ulah loba omong, mingkem bae. Itu mah wajar cablak ya Hawa, cablak tuh mah. Itu deuk cablak kumaha igi ondangan. Pan mainna mah ngobrol bae. Dia geus ondangan. Enggeus daharna ge eueuhna naon? Aing ge dahar jeung helm tadi. Eta endog di belah dua helm. Ieu mah tukang komen ieu mah ka. Naon bae di komen lamun ondangan, dahar teu ngeunah di komen, dahar ngeunah tenda di komen, tendana gorengnya. Dahar ngeunah tenda bagus panganten di komen, pangantenna kurang muncarnya. Dahar ngeunah tenda bagus panganten muncar, tetep bae di komen, panganten lalakina kolot. Wajar ieu mah kaum Hawa ieu. Jadi wajar lamun ngocoblak bae, tapi salaki mah piraku ja kaum Adam mingkem ulah sok ngagoreng-gorengkeun pamajikan. Teloknya buku sok aya Bu, sok telok Bu. Tapi kula percaya ka mana yeuh? Oh teloknya pugu sok bisi aya ngobrol di pos ronda manehna heesna di pos ronda bae. Ditanya ku baturna, dia kunaon hees di pos ronda bae. Lah aing mah boga pamajikan teka beneran kajeblug. Kompor gas meureun.
Itu kajeblug kumaha aing carewet jasa atuh eueuh aing beta ya jeung bebek ke jadi pasea ngacamprang beunggal poe cek babaturanana nu ngarti agama mah ngomong kieu geus atuh sabar sih tambah ganjaran bakal menang ganjaran doang ganjaran Nabi Ayub alaihissalam mun babaturan nu ngarti coba lamun babaturan teu pati ngartikan agama atuh diubaran teh pamajikan dia ubaran cenah ubaran ka mana ka kiai wih kiai mah 11 temempan atuh datang ge ka dukun ieu deui titah ka dukun puguh dukun masok nyanyahoanan ka aya jelema nu leungit kebo cek dukun ieu kebo ayana di pinggir leuweung ieu keur ngajuru wih puguh pelen oh keur ngising berarti datang ka dukun dibere wapak ieu pamajikan supaya carewet ieu wapak kulit maung tunda dihandapeun bantal engke lamun pamajikan hudang hees cager cerewetna barang hudang ka lain cager kalah nyangkerem doang maung geus eta mah geus hukum alam ieu geus sunatullah pamajikan mah kuota bicarana banyak dibanding laki-laki bener gak Bo? Makanya pelebah dia kudu sadar mohon maaf ieu panganten ieu jeung calon-calon panganten woi pamuda woi pernikahan eta jangan dibayangkan indahna doang nya keur bobogohan woi keur bobogohan mah lebay penya anu teu perlu ditanyakeun bebek meureun mah kamu udah makan belum beb udah sayuti meureunnya kalau kamu telat makan nanti kamu sakit kalau kamu sakit siapa yang nyakitin aku keur bobogohan mah karena sholat pun ditanyakeun kamu udah sholat belum say udah ini lagi rakaat kedua pan polong eta indah keur bobogohan mah geus rumah tangga makanya hoan aslina keur bobogohan mau ngomong ge dimanis-manisin bener gak geus rumah tangga maka panggih aslina makana kudu sabar mohon maaf aya lagu kieu pagi panganten ya mi hape sisir jeung minyak bisi karagragan menyan Bapak RT anu bager atuh nyawer lah ka dieu mi hape pikir jeung niat bisi kagoda ku setan terus yo makanya niat nikah nu hade bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis saja tapi niatan ibadah ka Gusti Allah Subhanahu harus didasari dengan keikhlasan. Apapun aktivitas kita di rumah tangga sekecil apapun akan bernilai ibadah kalau didasari dengan ikhlas. Insya mal paridoh pil paridoh, apa yang pardu di dalam pardu jawabanana al ikhlasu pil amal, kudu aya ikhlas dina ibadah. Insya terus cananggeus nu katilu mal paridoh ba'dal paridoh, apa yang pardu setelah pardu jawabanana al khaufu ba'dal amal, ada kekhawatiran setelah beramal. Khawatir naon Ustad? Khawatir bisi teu istiqomah. Ayeuna urang rajin salat wallahu a'lam kadituna anu sok disebut suul khotimah. Makana urang kudu sering-sering ngadoa Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min syarril akibati wasuil khotimah. Urang hayang husnul khotimah ulah suul khotimah. Mohon maaf husnul khotimah teh Allah nu nyahoeun, jalema mah belum tentu nyaho. Bener teh Pak? Euy, contoh kula anu sok nyontokeun teh ting bosan los lah. Aya preman jawara balik nonton organ, sok nonton di dieu.
dah sok api-apian nonton organ mabok balik jam 2 puting di jalan nincak tai celebok bae dengekeun beulaanan cek preman teh kalewatan ieu jelema ngising di dieu pugu katincak kalewatan segala neangan cai reku kumbah barang nyilek digigir aya musola aya masjid aha cek preman neangan tempat wudu kukumbah di tempat wudu barang keur kukumbah leueur nyaledat ngabanting beleg be mantog huluna kana tembok paeh eta preman jam 2 puting di masjid isuk-isuk geger sawana salam budak honya teu nyangka aing mah preman ge paehna mah keur ngala wudu becek saha woi paham teu ye husnul khotimah urang mah teu nyaho makana urang kudu khawatir sieun bisi teu istiqomah dina ibadah ayeuna urang daek ngaji mudah-mudahan saterusna daek ngaji amin ayeuna urang daek salat mudah-mudahan saterusna daek salat ayeuna urang daek sedekah mudah-mudahan kadituna daek sedekah ulah pelit insya aya di Cidadap nu pelit ibu pelit mah hese puguh jangankan ka tatangga ka pamajikan ge pelit jangankan ka pamajikan ka awakna ge pelit hese pelit mah hese diubaranana atuh batur mah boga duit mah atuh meuli lauk dahar ngeunah ka restoran ieu mah dahar jeung kangkung lauk ge nu geus teu dibeli ku batur dibeli ku manehna jaku irit jasa eta ngaranna pelit perhatikan ya euy lamun nginum kudu kiih ka lamun nginum bae teu kiih prostat penyakit hartina kieu urang usaha neangan duit boleh silahkan ngumpul duit silahkan hayo tapi ulah pohok kaluarkeun lamun duit dikumpul-kumpulkeun teu dibikeun ka batur teu disedekahkeun pelit bae eta doang nginum teu daek kiih doang dahar teu daek ngising jadi penyakit to euy jadi penyakit to penyakit urang contohkeun kana buah apel geus beak ngaji ka mana yo urang meuli apel di jalan bah eta apel lamun langsung di dahar bae teu dicuci heula ngeunah ayeuna mah tapi panyakitna dampakna 2 tahun ke depan 3 tahun ke depan karakarasa panyakitna artina apa sawah pare menang nyawah kakak duit menang usaha kakak ulah langsung di dahar bersihan heula kaluarkeun hak batur heula jakatan heula nya kiwari mangeunah tapi engke bakal karasa panyakitna lamun teu dibersihkeun anak teu daek ngaji tah eta panyakitna pamajikan selingkuh mungkin eta panyakitna wih pan ngahenen yo terus ya terus istiqomah anu ayeuna barahan mudah-mudahan salamana barahan amin kemudian khawatir darinan ustad anu dikhawatirkeun dina amal al khaufu ba'dal amal khawatir bisi amal urang tah ganjaranana hangus ganjaranana leungit bu karena ulah ngarasa aing pang tukang salatna ulah ngarasa aing pang loba sedekahna ulah ngarasa aing pang daekan ngajina khawatir bisi aya kalakuan urang perbuatan urang anu ngahapus kana ganjaran urang mana diantarana yuk detil ngaji yo hiji kudu aya ridho kolot ridho Allah aya dina ridona indung bapak anu kadua hilang-hilangkeun sifat hasud dina jero hate tingali hadisna iyakum wal hasad fa innahu takulul hasanati kama takulun narul hitoba hasud eta bisa ngahapus kana ganjaran kabagusan doang seunu meulem kana kayu garing
kayu garing dikumpulkan 1 tahun 2 tahun ku seuneu masa setengah jam ge beak. Bener teh bah? Urang ngumpul-ngumpul ibadah rajin, puasa rajin, ngaji rajin, ku hasud eta horeng hangus amal ibadah urang. Hilangkeun sifat hasud insya Bu. Uy. Naon si Ustad sifat hasud? Hasud eta SMS. Naon cenah? SMS. Bantuan atuh Pak. SMS. Naon SMS? Senang melihat orang lain susah. Susah melihat orang lain senang. Teu kaop neulebatur senang langsung bengaheab. Tatangga kabeli motor manehna nu ngebul. Tatangga kabeli kulkas manehna nu nirisan. Tatangga kabeli mobil gering dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit ngadenge tatanggana kajian imah paeh di rumah sakit. Iyalah hate susah ketika mendengar orang lain senang, sabalikna senang ketika melihat orang lain susah. Tah ieu hasud. Naudzubillahi min. Warung ieu ulah hasud ka warung itu, pasantren ieu ulah hasud ka pasantren itu, panjak nu ieu ulah hasud ka panjak nu itu. Al hasud layah sulul maksud. Lamun dina hate urang aya sifat hasud moal dihasilkeun maksud. Naudzubillahi min. Ieu mah pangrasa di mana hasud bae. Bener teh bah? Aya mobil losbak mawa sopa eta kanu hasud mah ngeletak bae eta sopa saha kitunya, sopa si Siti kitu. Atuh sibuk-sibuk amat ari teu ngarasa meuli mah. Ayo. Atuh bila perlu sampuran ku teteh hari hate bersih mah sampuran supirna tanya, "Kak, ieu sopa saha?" "Oh ieu mah sopa teh Munah, Bu." "Oh si Munah, nuhun nya alhamdulillah kabeli sopa." Sugan bae aing bisa diuk. Kitu aman urusan. Bila perlu ibuna mantuan sopa ngunjalan. Diunjalan ku ibu, dianterkeun ka Mas si Munah, didiukan ku ibu. Pan lumayan, Munah mah nu meuli can ngadiukan, ibu mah geus ngadiukan. Terus di alam-alam bae ku ibu, ieu Munah dia mah bisaan meuli sopanya bagus, nya warnana ngejreng, nya ngenyoy, doang nama mahal ieu mah Munah aing mah teu kabeuli doang kieu mah. Pan jelema malam di alam-alam langsung bae kabeuli hatena, teh hayang nyin kopi tah hayang teh tuh. Paham teu ieu? Ieu urusan hate rek naon pusing-pusing neuleuh kekayaan baturnya bunya. Woi. Ngahenen be. Naon jahirup majija pasangka-sangka doang ceuk ulah mah. Nu loba duitna ge can pugu senang. Aya jelema duitna loba hayang nanaon ge kabeuli, tapi mohon maaf hayang sate kambing ge teu meunang kolesterol. Hayang nu ieu teu meunang asam urat, nu ieu teu meunang diabetes. Naon daharna undur-undur bae. Padahal duitna loba, urang mah ngan saukur pasangka-sangka doang. Bener teu Bu? Bu, aya batur nunggal minggu mau mobilan bae. Teh catet, batur mau mobilan ge belum tentu jalan-jalan, saanu nyaho keur berobat jalan. Bener teu ieu? Semakin kita melihat ke atas dalam urusan dunia, moal aya cukupna, ulah neuleuh ka luhur. Insya aya nu ngomong ki Ustad ngeunaheun meureun nya lamun boga imah gede mah 2 tingkat, ngeunaheun pelebah mana Bu? Nu jelas mangepelna capek. Bener teu? Imah mah mending leutik bae. RSSSSS, rumah sangat sederhana, sisi susukan sedek-sedek lah. Imah leutik mah ngepelna teu capek. Kemudian imah leutik mah lamun pasea jeung salaki babari hadeka. Atuh teu deuk hade kumaha, rek asup ka WC gok panggih. Rek asup ka dapur panggih deui, asup ka kamar panggih deui. Lamun sering panggih pan reuneuh deui. Daripada imah gede pasea sabulan moal panggih-panggih. Bener teu ieu? Lah benerna doang pugu. Ulah aya sifat hasud, eta sifat hasud
bakal ngahapus kana ganjaran kabagusan doang seneng ngabelum kana kayu garing. Nauzubillahi min al khaufu ba'dal amal. Terus iya nu dikhawatirkeun di kurang urang tadi bisi teu sakebelna ieu ibadah kaloba cerita. Lamun ngomong-ngomong loba ilmu bar sison kurang kumaha ilmu loba ibadahna hebat, bahkan santri nage geus loba nu bisa hiber sakitu santrina atuh komo kiaina ka. Tapi akhir kemudian bar sison paehna paeh kafir, paehna paeh murtad gara-gara kagoda ku setan. Nauzubillahi min. Eta setan bisa bae ngagoda ku kumaha ge ka. Catet ya, ulah ngomong kieu ih jing kiai ji kiai jing kos kitu, ulah ngomong-ngomong kiai jing kos kitu. Nu ngagoda kiai mah setan ge setan jenderalna ka. Nu ngagoda urang malah setan kopral meureun. Jadi semakin gede iman seseorang, setan nu ngagodana ge semakin kuat, semakin gagah. Eta setan anu ngagoda kibar sison, wih serius amat cahannya. Terus yuk, jadi setan anu ngagoda kibar sison teh nyin strategi. Aya riwayat awal, karena riwayat naloba. Datang ke istana raja, eta setan lah. Eta raja boga anak gulis parawan. Setan asup ke istana, eta setan etalah anak raja teh dijieun edan ku setan, ngamuk bae kasurupan, panik pan raja anakna muriang kasurupan bae edan. Datang setan ngarupakeun jelema ka raja, tuan raja kula ngadenge info aya kiai bar sison tukang ubar-ubaran, ngaran raja ieu nya loba duitna, diteangkeun bar sison dibawa anakna diubaran ku ki bar sison cager. Barang cager balik deui, datang ka imah kumat deui. Setan horeng otakna eta. Datang deui setan ngomong ka raja ngarupakeun jelema, tuan raja ieu anak tuan raja bagus nama doangna dirawat inap di ditu. Mun can cager mah ulah waka dibawa balik. Ayeuna eta anak raja ditunda di imahna kibar sison. Bapoe-poe ba minggu babulan-bulan air kemudian kan ngaranna jelema ieu nya aya nafsuan aya sahwatan. Anak raja pan gulis sedengkeun dipandian ku kibar sison, disuapan ku kibar sison, kebel-kebel mah karasukan setan, diperkosa anak raja ku kibar sison. Sanggeusna diperkosa pan panik setan. Bar sison panik, cek setan datang, geus mending paehan bae. Geus dipaehan kubur bae, dikubur. Datang raja, dibejakeun ku setan ka raja, tu anakna dikubur di handapeun tempat salat bar sison. Dikeduk beneran aya mayitna, mun jaman kiwari mah kasus pina teh kos kitu tah. Ngahenen kalah mah he. Akhirna kibar sison ditangkap raja, disalib, dipanjer. Datang deui setan bar sison dina poe ieu moal aya nu bisa nyalametkeun dia kecuali aing, cek setan. Geus lamun hayang salamet dia kudu tunduk ka aing, sujud ka aing. Cek bar sison kumaha kula sujudna, cukup anglukeun bae hulu dia, maka dia geus sujud ka aing ngangluk les bae pae. Woi paham teh yeuh? Tadi nama tukang ibadah, santrina loba, tapi akhir kemudian mautna maut, murtad maut, kafir. Nauzubillahi min. Mudah-mudahan urang kabehan barokah pangajian sing husnul khotimah. Baheula mah urang can daek ngaji, ayeuna mah kudu daek bu diganjar sameme dilakonan ngaji doang ka. Puasa mah diganjar mun geus puasa. Salat mah diganjar lamun geus salat, sedekah mah diganjar lamun geus sedekah, tapi ngaji mah luar biasa. Karak rek berangkat ngaji doang geus ditulis ganjaran. Maninta qala liyata'allama ilman gufirolahu qabla ayah tua. Karak gerek ngalengkah rek ngaji geus ditulis pahala. Alhamdulillah. Makana kudu daek ngaji.
Uy, iman ngajak ngaji mangus gagaoran bae di majlis. Ibu-ibu sekalian, hari ini tiluan doang lah. Janganlah kita, sebab itu kewajiban eta nu teu daekeun ngaji manembal di imahna. Jojong bae teh sarwiti. Aing mah moal tuh lah rek nyeusehan kokolor titansang mau salaki eta urut ngompol tilu. Wih loba amat ngompolna. Ngaji teh ngaji al ilmu qoblal amal, al ikhlasu fil amal, al khaufu ba'dal amal. Wis cukup ngaji mah kos kitu ge. Mudah-mudahan ieu pertemuan urang aya manfaat aya barokah. Amin. Doakeun hajat, mudah-mudahan hajatna barokah, panganten sunat jadi anak soleh anu ngabanggakeun keluargana, anu ngangkat derajat martabat keluargana, anu bisa nulungan indung bapana dunia terlebih akhirat. Amin. Panganten mudah-mudahan dijadikan rumah tangga nu sakinah mawadah warohmah, dipanjangkeun jodohna, dipasihan rizki anu halal barokah pikeun bakal ibadah. Mudah-mudahan urang anu hadir di dieu dihampura dosa kabehan. Amin. Maot dina kayan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Sakitu obrolan urang, mudah-mudahan manfaat. Anu bener datang nati Gusti Allah, mudah-mudahan jadi jalan hidayah ka urang kabehan. Amin. Anu salah datang dina kabudakan abdi, kabodohan abdi, hawa nafsu abdi, hayang dihampura ku sadayana. Ngahampura tebah. Alhamdulillah. Sakitu nu kapihatur hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.